jarang belanja orangnya. Oh, pugu. Tentang bawa ke Bogor anyar saya tak enak. Oh, kena batuan kuari mah. Ternyata susah nanti agak aneh. Baturan geus dilupakeun nya. Oh itu, kojek boy ke Kabogona. Nah, eta dia mah Kabogona eretan deh bro. Eta pokoknya namanya temen paling ke Kabogona. Hayang ka mana-mana, manehna mah minta jajan deh ke Kabogona. Untung dia muncul namun jeung sarko dua rako nya. Ku tambah kancola bro. Aku gue ngerti nyangka sih sama aku. Saya sama dia mana betul menjus dia mah. Enggak pengen menjus. Belonnya. Oh, dia mah pugu aing ge nyangka budak eta serius. Tetap kolong we boy. Bener. Di eretan gang. Aduh, aing kitu nya. Karunya dal nama. Dina bikang eta lain jeung di eret kitu nya. Nah, orang sayang eta mah di eretan hon. Pudusan. Itunya. Wih, aing ngebel wih. Weh, angkat. Halo. Nya. Urang ka ditu ayeuna. Oke. Aing berangkat lah nya. Nah deh. Aduh. HP aing ketinggalan. Tapi eta ke pokoknya ceng mah lebih parah kayaknya si Rosadi. Serius, kunaon si Rosadi coba. Bikang na, itu dia eret boy. Mainnya metan kena bikang motor. Serius. Moron. Oh. Aku, wah, dai mah percaya amat sih eta. Serius aing mah. Aing lain ku kitunya. Eta bener-bener boy. Aduh. Aing boga baturan sok. Udah bener. Heeh. Pokoknya mah ceng lipas si Rosadi jadi Gojek bayar mah. Si Gojek masih untung gitu nya. Cuma ngeret-ngeret lang. Masih udah ngeret jeung sakituan doang. Eta masih Rosadi boy. Motor mentana gede. Motorna untuk meternan coba. Naon? Hah? KLX. Lain KLX. Kalek meureun teh ageun KLX kita mah. Terus cenah mangke mah bakal mainin mentana RX King cenah. Waduh aing mah. Maka bagian eta mah teh mobil. Atau bisa jadi. Heuh nya. Aduh, kumaha ieu? Pada main, mestinya angka. Ribetnya. Oh, jadi kieu aing eueuh teh dari dia ngomongkeun aing. Wih, keren. Oh itu. Aduh aing. Ngayo. Buat nyahan komando. Aduh itu aing kitu ayana ieu geus. Oh, geus sama. Kaja neangkeun deui saya teh ieu. Keur butuh mah kedengkeun ieu. Heeh, teuing.